ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ulama-ulama Rasulullah akan lebih bagus, lebih hebat daripada para nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Punten Bu Pak, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat ku Allah, bisa ngahudangkeun mayit, bisa ngobrol. Kum biidznillah cek Nabi Isa. Hudang sia kalawan izin Allah, si mayit hudang ngobrol jeung Nabi Isa. Cek muridnya hebat. Anjeun Nabi Isa diberi ilmu ku Allah nepi ka luar biasa kieu, mayit geus maot eta dihudangkeun ku anjeun kalawan izin Allah, bisa ngobrol jeung anjeun. Kumaha cek Nabi Isa? Maaf, ilmu kaula can aya bandinganana jeung ilmu umat ulama nabi akhir zaman geus disebut ku Nabi Isa. Ternyata kabuktian. Sanu bisa ngahudangkeun maut. Karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan lebih dahsyat kalimatnya Syekh Abdul Qadir. Lamun Nabi Isa ngucapkeunana kum biidznillah, hudang anjeun kalawan izin Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir ngahudangkeun mayit, kum biidzni, hudang anjeun kalawan izin kaula. Syekh Abdul Qadir. Aya kolot mawa anakna dipasantrenkeun ka Syekh Abdul Qadir. Syekh, tarima ya anak kaula jadi santri di dieu. Cek Syekh Abdul Qadir, heuh ditarima jadi santri kaula. Ngan syaratna naon? Salila 3 bulan ulah waka dilongok ya budak ameh betaheun di dia. Muhun Syekh mangga balik pamit kolotna. Karake sabulan indungna ceurik ingat we ka anak. Ini jeung bapana ngalongok. Barang datang ka pasantren Syekh Abdul Qadir, kasampak santri nuju tuang sasarengan sareng Syekh Abdul Qadir. Ngan kaget ya indung bapana. Ari santri nah anakna di dinya daharna jeung bubur kunyit. Sementara Syekh Abdul Qadir tuangna sareng daging hayam. Atuh ngadat ieu kolotna. Syekh, anjeun mah teu adil. Cek Abdul Qadir, naon teu adil naon? Ari anjeun raos-raos tuang sareng daging hayam, eta tulang-tulangna daging hayam mah dikumpulkeun, digunukeun, dipayuneun, sementara anak kaula mah santren di dieu pantes sampai kabegang. Dadaharna jeung bubur kunyit. Cek Syekh Abdul Qadir, ai hayangna kumaha atuh? Atuh Syekh, saruakeun we daharna sareng anjeun jeung daging hayam. Oh. Jadi anak anjeun mas santren dia kaula, daharna hayang sarua jeung kaula daging hayam. Leres atuh Syekh, heug diizinan ku kaula. Anak anjeun dahar di pasantren kaula, daharna jeung daging hayam. Tapi kudu geus bisa nurutan ilmu kaula. Ilmu naon? Tingali ku anjeun. Tulang hayam dirau ku panangan Syekh Abdul Qadir, dibabetkeun ku Syekh Abdul Qadir eta tulang hayam. Kum biidni. Geleber jadi hayam deui hirup. Ngahuleung kolotna. Mas antren sabulan piraku geus bisa ngahirupan hayam ya santri. Sia ngaji ge can bener, Fatihah ge can ecrek, karak makeun kastrol 70 siki. Ya Allah, mun kuring diberi ilmu kitu, bangkrut proyek hayam. Cukup hiji wae. Diawet-awet. Bencit. Asakeun tulang ngakumpulkeun. Tatangga butuh, kumbi ini. Bencit teh. Babenya kata tangga, tulangna tuluy picit, bikin kai. Awet hiji. Ngan moal ijabah aing mah ilmu kitu. Pasti pakai sombong ku aing eta. Syekh Abdul Qadir karomahna, ulamana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman dipuji ku umatna. Ya Nabi Allah Sulaiman, ku hebat-hebat teuing ilmu anjeun. Ilmu naon? Eta bisa ngobrol jeung manuk, ngarti kana bahasa manuk. Cek Nabi Sulaiman, kecil ilmu kaula eueuhna naonan dibandingkeun jeung ilmu umat jeung ulama-ulama umat akhir zaman. Sok tingali ayeuna. Nabi Sulaiman bisa ngobrol jeung manuk, tapi umat Nabi akhir zaman bisa ngalatih manuk bisa ngomong. Hebat. Si Maman beo na bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sanu ngalatih? Si Pepen, si Maman, si Rudi. Umat Nabi akhir zaman. Hebat ilmuna, ngalatih manuk bisa nyanyi. Garuda Pancasila. Manuk yang di imah gitu. Mudus baceo di hareupeun imah. Haji etamu. Haji etamu. Kuring lompat keluar. Eueuh saha? Goblok ya manuk niku aing. Dipapai kapipireun imah, tatangga keur nagog bari nyumput. Haji etamu. Haji etamu. Si orang eta tatangga ngaheureuyan. Atuh aing gereuwas. Teu percaya aing bisa eta manuk bisa ngomong dah, manuk aing mah piit.
Subhanallah. Hebat nah, luar biasa nah umat Nabi akhir zaman. Di antaranya yang Rasulullah rindukan adalah ulama-ulamanya. Iya, guru orang di Aujahariyah yang sedang dirindukan Rasulullah. Masya Allah. Subhanallah guru orang udah dihawalkan ke orang tiap tahun. Sing bisa ngagupayan ke orang. Kan orang dia muhibin itu pecinta nasadayana. Ya, leres deh. Mencintai ulama insya Allah bagaikan bergaul di sebuah taman. Meskipun kita tidak ikut menanam, harumnya mengisap juga. Itu bergaul dengan ulama bagaikan bunga di sebuah taman. Meskipun kita tidak ikut menanam, harumnya mengisap juga. Bergaul sama penjahat, penduharaka, itu sama dengan kita bergaul di sebuah pandai besi. Meskipun kita tidak ikut membuat golok, asapnya terkena juga. Gaul jeung kiai, jeung ulama, atau preman ngahiji jeung ulama. Kiai rek ceramah lempang di lembur, pai galengan sawah. Preman nongkrong di jalan. Mana kiai? Muludan jang ceramah akang. Milu atuh kiai, hayu preman milu. Tiluan ngawal. Datang ke lokasi, panitia rewas. Kiai jeung budigarna. Pan disangka santri eta preman. Pan tempat agak beda kiai, kiai mah di payun blok, eta preman bihun andiuk kasih goblok. Masya Allah, panitia ngintip kiai na ahli hisab lain, ngarokok itu ahli hisab. Oh ngarokok, nah samsu, bruk 5 bungkus harapan kiai, dicokot ku preman, si goblok, kiai mau rampok. Teh botol, bea aku manehanana. Ketap. Aduh, aing salah mawa balad aing ye. Jadi kabawa mulia, beres kiai ceramah. Dahar, parasmanan, pais lukma sate. Preman nyodok ti heula. Saya kawal kiai, bisi teu aman ya tempat. Nyuk ti heula si eta. Masya Allah lukma sagede bitis uluna disesakeun ka kiai. Kiai sabar, aing sabar. Mudah-mudahan teu 2 kali aing panggil jeung nu kieu. Gara-gara ka hiji jeung nu mulia ka bawa mulia. Urang pecinta ulama insyaallah sing tiasa dipenakeun sareng aranjeunana di yaumil mahsyar. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa lagi yang kau rindukan ya Rasulullah? Umatku yang betah di tempat ibadah. Yakin santri. Sok jauh jeung indung, jauh jeung bapak. Jihad bener-bener jihad para santri. Cek nafsu wayah kieu umur sakieu aing mah jeuna ulin wayah kieu trek-trekan pemotoran ke mana-mana nongkrong sore-sore di mana-mana tapi kalian mampu mengendalikan ridho cicing di majelis di pesantren yang harapan kitab yang harapan guru. Subhanallah, inilah yang dirindukan Rasulullah SAW. Mantak ibu bapak kudu bangga boga anak masih kena cicing di pesantren. Inilah mutiara yang termahal yang masih tersimpan. Bagja bu pak maaf, ibu bapak sakaratul maut di sangharapan dikurilingan ku anak-anak saroleh menang didik di pesantren. Bapak nang engkak-engkakan. Anak tilu masantren. Nu bungsu datang di pesantren, di bejaan da anak bapana sakarat. Langsung anak-anak kacai nyokot wudu, geus beres wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu kadua di pesantren, terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak nu cikal di pesantren, terus wudu diuk gigireun bapana, sirah bapana diangkat. Ditalkinan ku anakna dibimbing, Pak sing istiqomah jaga iman ulah kagoda ku setan tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah. Bapana nuturkeun baca kalimat la ilaha illallah nu bijil tina bibir anakna nu soleh menang ngadidik kiai di pesantren. Muhammadur Rasulullah les bapana maot bagja ninggalkeun dunia diantar ku anak saroleh bari nganterna make kalimat zikrullah. Hayang kitu